Indonesia macam-macam pisan budaya jeung bahasa Sunda salah sahijina. Dina tata bahasa Sunda loba pisan bahasana. Aya keur sahandapeun, saumuran, jeung saluhuran atawa anu dipika hormat. Sok kurang derkeun. Dalam bahasa Indonesia mah cukup dengan satu kata, makan. Tapi kalau bahasa Sunda macam-macam. Tuang, mam, dahar, jajablog, lolodog, baranghakan, Dina bahasa Indonesia mah cukup dengan kata minum. Tapi dina Sunda mah ngaleueus. Minum. Negek. dalam bahasa Indonesia cukup dengan satu kata, tidur. Tapi bahasa Sunda bermacam-macam. Satu, kulem. Sare. Molor. Kokojoran. Dalam bahasa Indonesia mah cukup dengan kata berjalan. Tapi dina Sunda mah loba pisan. Di antarana mapa, nikre, lempang, Hup, sampai di sini dulu, sampai di dieu heula konten urang dina poe ieu. Tur nuhunnya kasadayana teteh, akang, adik, baraya nu di mana wae ayana ulah pohonya didukung, di subrek, di like, di share and comment. Jeung antosan konten-konten urang nu bakal datang. Action. Dalam bahasa Indonesia cukup dengan satu kata, molor. Tidur goblok. Menurut dirinya itu teh yang ya subjek pribadi emang aya tapi tidak bisa ditempo secara mata telanjang. Ternyata tamu ku mata batin mah bisa kata penting teu. Tapi itu bisa dirasakan. Tak terlihat tapi tak nampak. Aya berarti aya. Siga makhluk halus. Tapi makhluk halus mah suka tembus ya. Kadang-kadang. Tapi kan lamun hidup ge jeung kaca piritna mah kaopat katembon sarua. Ada beda nu katembon kaca piritna. Tapi kan bauna pan beureun aya. Hah? Ada yang nama bau. Aya nama makhluk halus jurig. Teu asup akal ge nya. Contohna model baunya bau. Kemang bau teh. Bau. Bangke bau. Aya apaan kemangna aya bangkena? Jadinya bau teh. Hah? Amun kesia. So, aya eueuh gitu. Jadi bingung. So, Eta teh makhluk teh kumaha tah? katanya sejenis nama makhluk apa kumaha eta? hah? Dek balik nanya deh ya. Coba ditanya balik nanya. Pan meureun urang teh bareng kudu istilahna meureunnan ayeuna NFTP asosiasi kalau dipanggil teh. Da ayeuna kieu nya. Ka danap jadi salogak. Cai jadi sendiri. Adik tak kamar mah ulah bareng.
Ya kena orang marah kita. Elo. Tapi ente sih ada yang ngopi doang mah tenan naon.